Aduh. Aing udah imah. Gusti nagok. Aing di perumahan teh. Batur ket alagreng gitu. Nah, hari imah aing segede-gede kieu. Iya mah tata dia teh naon ngaranna teh aya nu nitipkeun artos iuran anu ku bapa teh dicekelan sieun ka Angge nuhun bade nitipkeun ka mamang ke bisi aya kemed ka dieu Besok enggak? tadi aya nu ka bumi teu Ayah. teu aya teh iuran di warga an cuman naon namina teh bisi ka Angge ku bapa kemang nitipkeun bilih aya kemed kade di Angge shopping ku mama. Oh, atuh. Moal ulah atuh. Tapi ku mama disimpan di tas dulu Ya, aja ya. sok simpan. Soalnya tama artos titipan. Aman atuh kalau udah di mamah mah ya. Bisi gitu. Enggak atuh mending enggak percaya papahna ke mamah teh. Percaya. Ya Mang Kemet kebenaran. Mang Kemet, Astagfirullah. nuju naon? Biasa ulang-ulang BRT. Terus gimana BRT? Biasa we Sok calik. herang-herang Heeh, gitu. bener. Kumaha aman di kantor? Alhamdulillah aman. Itu abi teh aya titipan. Titipan naon BRT? Titipan ini tabungan warga dari suami saya. Saya teh hariwang gitu, kepake sama saya shopping. Nah, hambet dititipin ke Mang Kemed. Ya dititipin aja we gitu. Boleh? Siap, jadi masalah. Ya udah tuh, saya titipin ya. Siap. Ari percaya ke saya mah. Iya, saya percaya. Iya. Soalnya kalau sama saya mah takut dibelanjain Shopee lah jadi. Itu disuruh suami kumaha? Iya, disuruh. Oh, siap. Ya tuh, saya titipin ya Iya, ke Mang Kemet ya. ya siap lah. Sekarang mau kemana lagi BRT? Kan saya tadi udah bilang, saya mau cari yang apa? Yang herang-herang gitu ya. Siap. Saya pergi dulu atuh ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Asa sarawaki ya. Bu RT nitipkeun duit. Kumaha lamun pakai modal heula kitu ku aing atau pakai ulin. Kita untung ya. Pamali. Ku aing ge mending titipkeun ke si Hangsip ya mah euy. Si Hangsip mah sigana amanah si Hangsip mah. Bari neangan si Hangsip Halo Beb, aduh, abang, mau bisa balik, ya tugas piket, ya, nongkrong dulu. Beneran euy. Si Hangsip keur nongkrong. Siap. Ya naon, Keur naon? nongkrong. Beneran Sip. Ieu teh aya titipan ti Bu RT. Duit, Heeh. Titipan tabungan tabungan, Ibu RT. maksudnya dek ditabungkan Urang, urang ngitip ka didinya lah, pangnabungkeun. Oh, sok. Tapi amanah moal. Mana lo? Kade heuh tah. Titip heuh. Siap. Urang ke ditabungkan. Heeh. Teu lah. Sok. Iya. Urang ieu nya. Ya tabung. Urang tabungkeun. Kita nabung dulu. Ya. Tabung dulu lah. Supaya tidak hilang. Aduh. Aing udah imah. Gusti nagok. Aing di perumahan teh. Batur ket alagreng gitu. Nah, hari imah aing segede-gede kieu. Duh,
Aing tapi bagja lah aing letik-letikin sorangan aing di komplek imah teh. Aing melin di lemur. Ngata aing orang perumahan. Daripada aing karsal kieu ulin aing ka pos geus moy aing orang kaya kudu beda lempang mah. Sikis moy gelo gitu teh karena naonan itu sikis moy seperti itu. Dor Sesanaon? itu gagu ku aing didorkeun teh hare-hare we sih mah balik keur naon eta Ke dieu. langsung jelaskeun aing teu karti omongan maneh. Iya, duit tabungan warga. Oh eta teh rek Heeh. Nya tabungkeun atuh. oh hebat maneh pinter pisan Oh, kan ini gitu-gitu. amanat. Aduh, maneh. Maneh teu boho pisan ka cida itu teh. Bapak kumaha? Maksudna nabung telin kitu maneh teh. Duit tabungan disimpen ku maneh cepengan kitu. Terus Lain diasup-asupkeun kan ieu mah tabung maneh teh kieu mah. kan ieu Ku aing didadorkeun kana hulu Tabung. sia kitu sih teh. Jadi masuk aya lieur mun kitu teh. Assalamualaikum. kumaha? Waalaikumsalam. Naon mang kumaha rame-rame teh naon? Pak RT. Kumaha Iya kumaha? Pak Hansip, Pak RT. Terus Pan piwarang Pak RT cenah Mohon. saorna nitipkeun tabungan Di warga. di warga. mohon laras kumaha kumaha. Mang Kemet dititipkeun ka ieu ka Hansip. Pas abi Oh. ngaliwat ditabung-tabung kieu cenah dijelaskeun Pak RT. Aduh, sanes Tetap gitu. tabung. Sanes gitu pancip. Amanat. Teu laras amanat mangan cuman sanes gitu. Nu maksana Kumaha? ditabungkeun disimpen sanes kana tabung gas. Oh, sanes tabung gitu. gas. Ieu mah gas kilo-kilo atuh. Iya di dapur. Teu beunang di bejaan. Aduh. Ah. Kamu.